para mag-anak, init day. Pikiran, hayang inom kumahanan, mikiran, awak gede naman, ay awak beki gede beki melar, kakaret. Aduh, si Bereli tak sahara teh pohok. Ayak anak teh abang geus kolot. Aduh, kitu heula aing teh. Geus kolot pada kieu. Aduh. Hayang barang makan ge kudu minta ka tatangga. Kimberly, adio, tobat, digegerok kumat teh mani susah pisan. Ai mana kenalan Kimberly. Abis hekat. Gila-gila teuing. Aduh. Kumaha ieu? Aduh. Kimberly. Aya naon, Maldan, Mamski. Sawiti. Ih, kemana nya? Sawiti. Batu. Sawiti. Ih, naon sih? Ari maneh kemana iya? Wanti tadi. Mas Amon di ditu ngalakapun. Oe ngalakapundung. Sangan nu ngala si Sasja. Oe ngalakapundung sama si Sasja. Kasja meureun. Ya, Kasja. Kapundung enak. Si Kasja di sana. Mana kapundungna mentai Sudah habis saya makan. Mana itu inget ka batur maneh mah. Oe lupa. Kapundungnya enak sekali. Tidak. Oret tidak. medit. Nanti kita ambil lagi ke sana bersama si Kasja. Si kacana mana? Ada di sana. Ayo kita lihat sama kowe. Gua mah mana teh geus apelnya aja si Tidak, katanya. tidak. Si nama. Ayo, Apel teh. Geuning si Sawiti jeung si Rumina geuning baralik ieu naonnya. Keun we ah. Hai Kasja. Ari mana geus di mana cara geus ngalakapundungan. Jadi berei maneh mah. Iya nu ngajakna. Enak sekali itu kapundung. Kowe makan banyak Ya. sekali tadi kapundung. Uy merek kanina ulaheun tadi na ngomongna. Maneh mah medit. Bukan Kasja. Kasja ngambil kurang banyak Kasja. Kowe kurang makanya Kasja. Kasja ngambil lagi saja. Aduh ya tuh. Waduh ngomong bahasa Cina sama Isi ngeces. kayak. Hah, hamil? Hamil. Oh, atuh ambung itu. Ayo, jisa ayo kami. Itu, sabur hayu na ari buru. Ini tangkal sarasi nu dialaan ieu dicarekan jelmana. Rumina, kamu gede betul. Tuh, itu ih. Kamu Oh, reunung Rumina betul. gede betul. Berarti gede etana Rumina. Gede naonna? Etana pokona. Barang. Pokona Ah, pokona mah. barang. Pokona mah. Gede pokona mah. Kue Gede puyang naon? lihat. Ih, maneh mah ingerakeun nih. Gede pokona mah. Oh, coet. gede kieu. Panggerus. Gede kieu. Ulah panjang teuing. Iya mah panjang teuing, kena tambah ngekang. Ulah ngekang Rumina Geus karunya. cager aing geus teu egang ih aing mah maneh mah. Sakieu Ya. bae ulah gede-gede. Lamun tambah gede berarti tambah egang. Nya ngomong makana bahasa Cina. ulah. Maneh nah ngomong ka bawah juga mah. Sadulur aing, ini sadulur. Ih. Sadulur koe. Ingat dulu na iya. Terus aing sadulur saha aya Ari di dieu. dieu. Ari maneh urang mana? Nyasar ka dieu teh maneh jeung saha dibawa ku saha? Urang aring teu apal urang teh dibawa ku saha. Ieu sabenerna dimut di mana mah di mana ieu? Jadi Iya pan babaturan we mata. jadi urang teh titisan putri Putri noh. Putri Samaya titisan papa koe ti Cina Ngaranna si Dede eta. Bapana Cina orangna pasawahan. Ah, si Dede. Dede anu rada hideung gitu Tapi ku itu anak ganteng koe pengen tanya lamun jama gede beuteng itu naon nu gedena
Gede bet. Lain gede beteng. Reuneuh. Tah eta meureun. Lamun beteng, gede naonna. Nya gede etana. Naonna. Nya etana. Anu kitu. Tah eta. Kitu. Etana we pokona mah. Naonna. Nah, ih mana beleguk aing mah. Naon Iya nya? beren. Iya mah. Iya. Iya mah anu. Bapak urang. Bapak urang boga leutik. Leutik teuing. Leutik. Aneh. Bapak leutik. Lain ari maneh. Emang ada leutik nu mama? Nu mama, nu bapak, nempo emang. Mama carita. Mama anti carita. Carita ke koe. Nu papa punya hiu. Kudu aya nu gede. Jauh teu. Bahaya teu kereuneuh jalan-jalan. Kancan kacil. Torono ku si Kasmir. Kasmin. Ja. Si Kasmir batur si Pongki. Udah apa? Ayo kita. Sok aya di ditu, sok aya di Samaya toh. Si kita nu mana jelema Ah, ya Anu hideung siga tono. Baru gua ngomong di kacil. Si Pengki nu mana si Pengki? Pangki kan yang sok di sabuan. Oh eta. Iya naran si Samaya teh tadinya. Oh, ayo ya. Yang Sejuk, pemandanganna tarari. kan we putri si Samaya turun di langit. Ya, Ini ngomong na Cina. kan Pak Mama di Cina, Papa di Cina pesawangan Ari ieu nu ngelolana sa pengelolaan teh. Haji Ida. Itu nu punya anu bogana. Kanyut. Kanyut. Di mana? Kada geus di marana? Abdi tuh jalan-jalan. Mana? Healing. Benar tidak? Dia punya mama itu sedang renung. Reno. Iya. Jadi mana keruneun. Geus kolot aing maruneuh bae. Gede naona, renung teh gede naona. Si urang penasaran oh gede naon. Oh, bener. Kira-kira Cidori reuneuh. Reuneuh deui. Aya nu kan. Mana rek boga adik. Karunya Gede naon anak? nanti kamu dicuekin. Gede eta Naon eta anak? Ya eta. Oh naon, iya nah bujur nasi kamu gede. Siga ieu meureun. Eplok cendol, ulala baby. Aing boga kolot teh. Kusaha renung. Ya ku bapa nanya. Emang nenek punya bapak sah? Hidung geheng cenah. Jelema sakitu kasetna ciga se. Lain-lain. Kan cerumina ge cenah eukeur ngisi keur reuneuh. Ya. Her, Isi naon mana ngisi galon. gede naon nah keur reuneuh teh gede naon. Yang gede eta. Yang gede teh gede eta naon. Etana imane mah etana. Etana naon? Naon sih etana? Oh, naon na kapugu. Ya etana naon sih maneh ku Ya. etana. Oke, kita tanya ke ieu punya mama. Nah, berat tanya ka indung maneh. Koe nanya Cedori hamil reuneuh. Naon nu gedena? Sigana mah nya gede sagalana. Oh, gede naon na? Nya sagalana. Oh, sagalan teh naon na? Indung maneh. Indung maneh mah heuh gede sagalana urang. Gede. Henteu. Gede. Gede. Can gede. Koe pengen tahu gedena apana, gedena. Etana. Teh apana? Ih maneh ih etana. Etana gedena naon? Tore jawab, pusing. Ngagorkeun. Jeroanana teh naon arana sebutkeun hiji-hiji, koe teu paham koe. Cidana mah benernya gede etana ari jama keur reuneuh teh. Naon Supiti teu kaakalan ku otak urang nya rumnya. Naon sih maneh ngomong. Sok dewek ayeuna ka WC sakedeung tempo gede naonna coba her. Rek naon ka WC ih maneh mah. Oh, teh sakedeung teh. Tokong gede naonna tokong. Ya po gede etana ih maneh mah teu ngalala artinya. Gede Eta naon? Lola maneh mah. Gede naon? Ya gede etana. Etana naon? Etana tidak tadi etana koe pusing pening pala berbi. Etana ih maneh ih. Naon etana rumina? Tokong beh heuleun ke kamar mandi jung ka ditu. Ayo atuh atuh. Ayo Kuing we kuing. Ulah. Nanti di sini di lempar bu air senang. Tungguan nyane di dia, oke?
Ki, kucing apa? Lain. Si mana teh ikit? Buat. Soong. Ih, mana ih? Oh, Ih, ya. naon sih? Kita tunggu di sini, oke? Penasaran ya? Poek sumpah. Gede naona, Rumina. Heula, acan ih, mana gandeng ih. Rumina. Gede naona kira-kira. Penasaran ya. Heuh, geuning gede sana. Gede naona. Buka rumbuka. Penasaran kowe. Penasaran ih. Rum, Ih, cicing ih, mana ini gandeng? agak hayang nyawa gede etana naona, sirum naona, Rum. Tadi ngomong padu gede etana teh naon? Penasaran, Rum. Megar teu gede etana teh megar teu. Sudah megar. Munuu teu, munuu. Ih, mau di Rum buka, kowe pengen lihat itu munuu. Rum Kunci buka. buka dong. Mana cari sing coba. Rum. Ari nu keureuneun, antar hayang ka tundung ge kudu Kimberly, nyane mah disuruh lalang ka gunung ti bareta teh. Amun teu aing nu niangan mah tobat. Ieu reana meni dia teh. Aduh. Utun hayang ka pundung teh ayeuna mah ka laksanakeun menang ulung naon utun. Sing sabar da teteh nyane mah bedegong pisan. Rek diuk di dia aduh. Kanan ka pundung. Kernaha di dieu teh eta makanan ka pundung kunaha? Keur ngisi keureuneun. Kereneuh, aing teh da bapana teh ngoprek bae unggal peuting akhirna geuning beuteung kasuang. Nu kasabaraha ieu teh? Anu kadua nu hijina si Kibreli anu aya budak tuluy kalah aya inung reuneuh teh kalah amuk-amukan isinya teh Aya isin. cobaan ieu ngeunah teh. Duh, Ih, hayang hiji. aya nu jeung reuneuh teh heuya ieu. Pangcetankeun atuh. Aya uing lain anak kan disuruh mencetakkan si Aswia Kandi. Bisa ieu Karena pede teh ini hijinya. usapan. Aduh, arinya lek gila teuing. Lain, Madori. Aya jamarna. Gede naonna? Atunya gede etana atunya. Iya gede etana teh naon? Tadi di ditu riweuh sirum siah cenah ge gede etana ayeuna deui uing nanya ka Madori. Sarua jawabanna gede etana. Nya gede etana ari mana Naon? Deuleuh gede etana tiha luhur teh ti handap ka luhur teh nya gede etana kene. Untuk gede etana mah moal reuneuh aing teh meureun. Aduh, mani loba nanya aya budak-budak teh kagila-gila teuing ari maneh. Atuh ieu mah jamang ngumbar. Kalakasa. Mana ngumbar bae tadi imah. Hieuh, suku jeung bitis teh ieu ting keles, mani marules. Eta di Atuh ayeuna geus laleus kitu na. Kayak kumaha rek orok kana Bibi Dori. keur pusing ya ge aing ge keur pusing. Lamun ngajurung ke kumaha eta gara-gara bapana si Kimberly ngoprek bae ka aing teh. Atuh jadi nareuneuh tah. Kumahanya? Berarti Ari Jamarin teh gede etananya. Bener gede etana. Urang anak bebejak kasih sauti. Ari Jamarin teh gede etana. Dadah Madori. Atur nuhun ka pundungna. Gandeng dah. Tadi teh kita kan pepangi Madori. Kudu maneh makan ka pundung. Kan sering nanya. Ari Jamarin gede naonna. Terus naon cenah? Nya Ari Jamarin teh nya gede calana dalemna. Nya atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Beraya Salpur Pasawahan mempersembahkan sajian-sajian video-video yang menghibur untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Beraya Salpur. Oke.